jangan mir pih barjan Kang Haji mah tara mere racun cek Kang Haji lala haram Kang pilot atuh are-are wae gitu. Ya bener, ya jang ustad utamina wae. Haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajo. Tingali atuh kronologisna. Nuhun Kang Haji ah. Ber. Ai mana we teh. Ieu mah Kang Haji mah seuri ku jang ustad teh harita tah. Kumaha teh? Bahasa jang ustad ini kan jang ustad kawan putra putri din. Yo. Budak teh seuri nu hiji mah lalaki nu hiji awewe nu cikal mah tah budak nu awewe mah pemburu sekolah di kota ya mudah-mudahan boga bahasa keren mudah jeung ustad aduh mata kurang kurung batok hirup era eta budakna teh bebeja ka jeung ustad nya harita teh ya pah yang diri bonding gitu nih ya cek yang ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun gitu lin ya harita yang ustad ini boga bahasa keren atau ti anak bahasa salat di masjid makmum masih kene pabalatak dengan mangga satrasana ngalaksanakeun salat para wargi saraya dan supaya diri bondingkeun heula wae atau dibeja-beja tuh aja eta Kang Haji tepi ka hebat salat oge. Aduh. Salah nempat. Nu ada yang usah abeh regreg. Wah, beres. Abeh regreg yang usah buru-buru, yang usah ka Mekah buru-buru, yang usah bisi tereh maot. Oh, benar. Laksanakeun rukun Islam nu kalima. Membawa kesempatan itu. Sawah lega yang usah ada isuk-isuk ini ke sawah tak balik di Mekah mau macul senang sarana hayang ke Mekah menyaring tengah puting yang usah tahajud benar sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan surat naon itu nih surat Yasin 2 balikan surat naon sarang surat tanah pecahkan hayang ka Mekah mah senang insyaallah moal macul deui balik di Mekah mah naon sababna apa dijual sawahna senang jak ustad balik di ditu mah senang jak ustad ya kieu usah sampai lah aduh heula aja jago teh euy oh luar biasa ya ustad loh ubi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya lah apakah teh tahun sabaraha wah insyaallah tahun hareup jang juga teh geus acan aja acan tobat Gusti Nu Maha Agung naon ieu meuni kakara aceuk ieu aduh aceuk teh cing tanyakeun saha kitu urang mana ti mana nomor sabaraha nomor HP na nomor sabaraha tanyakeun tuang rakan di keterewesin nomor 7 ya akang cek aing oge juragan panu ngaliwat matang boro budak ngora nini ngelepek atuh boro awewe lalaki ge kan nya ngelepek nini ka bentar gelap adi teh teh tanya ke saha kitu urang mana ti mana Satria kaulah nun kula Satria aduh nepi ka andalemi kitu sasaurana Satria teh sing ngaranna tanyakeun dong taksir taharana ngan hanya ka saeutik di Satria teh ngahabet resep ngukut marga satwa buat teh kakang teh anjir ka aing je wah henteu kang ai marga satwa kitu porosotkeun sasampingna ku aing gunting kutangna kayaknya jauh porosotkeun Satria kaula saha ngaran pamidi persanten mengaran kaula teh Pandu leres aduh tobat teh alus ngaranna tanyakeun papanjangna Pandu naon Pandu Sutisna oke Pandu Suhendi Pandu ngaran leres di mana kaula teh ti nagara Astina tobat
di negara Astina nanti pusir daya atawa kaulah ketika raton Nawa Panusali. kuningakeun bulan ieu teh putra mahkota Wah, Raja Astina. putra mahkota negara Astina Raden Panu. Aduh Gusti teuing Ya keur kaset kuningan ieu teh putrana Raja Astina anu berat beunghar. keur kaset teh putra raja. Tanyakeun geus boga pamajikan acan. Di mana neme? Dupi salira teh saha? Ngaran kaula leres Gandara Suman. Suman. Suman Oman. Oman Sido Dadi. Haji Oman atuh. Si ngecap duit. Biasa Haji Entis yang ngejauh nama cacek. Make piaba haji. Nenek mice saha. Di mana neme? Wangsul ti Mandura. Mulih ti Mandura. Bade? Ya bade wangsul ka Astina. Neme teh tos ti Mandura teh tos ngiring saembara. Ngiringan saembara. Atau paling dan pada sering saya marah para anton. Aduh, dikersakeun kaula teh hasil ngagonol putri dua. Dah. Ya eta Kunti Nalibrata sareng Dewi Madrim ti Mandaraka. Aya dua. Nah, ada hiji Kunti. Nya kitu pangiten lalakona kaula teh kedah hasil teh dua. Jadi eta pigarwaeun teu acan jadi bojo kaula. Nah, margi kaula teh gaduh lanceuk. Gitu. Maksudna kumaha teh Nenek? Kakasihna Kakang Dastarata. Kaula mah kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we moal bade ngalalangkungan. Jadi salira teh maksad ngiringan saembara. Sae atuh ulah pugagnya lampah. Pugag lampah kumaha? Bade ngiring saembara mah tiasa bae. Tiasa naon ka pasini geus-geusan? Istrina paratos kagono ku salira. Doh. Da kaula oge hasil kitu ieu mah supados walatra we. Ngahargaan kana lengkah salira angkat ti ditu ka dieu. Mangga teh teuing itu dua putri kasangakeun. Syaratna? Ya syarat nama kedah ngelehkeun heula kaula we. Kakara aing ngadengekeun dunungan ujug. Ai kakara saumur ge ngecrik teh kan. Lain ujug abeh walatra. Jadi somong. Di mana ngajodoh teh meureun moal aya gangguan. Lamun kitu mah bagja. Tah kitu. Teuningan nanging sawangsulna upami salira anu eleh. Naon syaratna? Aceh borohkeun aceh borohkeun ieu buru-buru heug maneh elehan tarik bogohna teh awewe teh Panjenkeun lain nyarentos pisan bogohna nyon kadunungan aceh kumaha upami kaula eleh aceh kersa dipasikeun teu naon suka aceh marido doakeun ayeuna cing eleh pami kitu sarana panu siap tenaga pikiran mangga tega lara tega pati tega satuju kaula aceh wayah lamun kaula eleh nya doakeun ayeuna cing eleh oh tuh mundur sih Pandu gula didoakeun cing menangnya sayang oh aya anjir iya mai hani iya ya maju Pandu duh di sopan celana soek euy duh pokoknya lain soek aing ge nyaho naon mejus ya jadi anjeun teh rumasa eleh rumasa kalayan nyangakeun pun lanceuk panuhun we ulah dinya nyeri da sanes kangge kaula ge gaduh lanceuk doh kagungan raka leres putra mahkota negara Astina teh 3 nu kahiji lanceuk kaula Kakang Dastarata
Kadua kaula teh panengah, katiluna Widura. Jadi ieu teh lain kangge salira kumaha pamilihan nu jadi lanceuk we kaula. Dah Di dieu awalna kaributan di negara Astina. Engkena ieu Dewi Gandari teh bakal kapilih kurakana Destarata nyata ku Dastarata Jami Lolong Ponsonong itu kayaanana dugi kangke ieu Gandari teh sumpah doh hayang loba anak ratusan beres nyata hayang malas pati katurunan Pandu kitu kayaanana. ieu Tina nyedotna cinta dedeh ulas asih engkena barang duwi ka karaton Astina teh tina asih timul bensi tina nyaah timul ngewa beres awal tina kaributan antawis turunan Dastarata jeung turunan Pandu ieu yakin bakal jadi Bratayuda antawis Pandawa Kurawa teh tidinya awalna kaributan beres nyaeta ieu Gandara teh engkena bakal jadi patih Astina anu ngaran Patih Sangkuning beres kitu ieu Gandara atana pisuman numutkeun riwayat tina Mahabharata nah nata kadieu kahareupeui sawiyo sekap di dieu buya ka bapak teh buya we cenah atuh teu pino damel ngahaturkeun semua baktos ka hunyuk panjenengan buya buya di monik sadaya ya syukur-syukur jang syukur-syukur di anak-anak sakabeh ti abdi ge teu kantun semah kabeh hatur abdi syukur jang aya naon ieu teh kalaresan geuning hujan ngaririncik para lantasnya kapan di urang mah agraris jang agraris negara anu disebut agraris sumber daya alam teh dulu sadia geus nyampah keur nyukupan kahirupan ira laing sararea kecukupan pangabutuh nyawa sagala rupa jadi sumber daya alam tadi dia urang sararea boh negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia nu berkualitas anu handal anu handalnya paha kandenan Pak malah ekosistem teh parantos dijadikeun ku anjeunna laras anu dipercayakeun ka manusia lamun ninggal sejarah anu katukang panon poe kabeh oge teu sanggupeun ngurus dunya teh lintang ti manusia anu ngacung lianti ku jalmi we nu ngancung teh manusia naon sababna manusia ngacung sanggup ngurus dunya sedangkeun patongong-tongong jeung hiji ayat anu nerangkeun yen ieu ruksakna dunya teh poh di daratan di lautan teh ku leungeun-leungeunna jelema ku polah-polah manusia teh kan sok pikir sedangkeun manusia anu dipercayakeun ngurus dunya cing da teu percaya ka badak tapi teka-teki deui kana katerangan anu tadi yen ieu ruksakna dunya ku leungeun-leungeunna jelema dah leres Bang jelas dari eta keterangan mah mutlak Pak mutlak teu bisa diganggu gugat keterangan aya ngaran-ngaran mutlak teh bisa diganggu gugat tenan anu dina leresan dieu nya pangna manusia sanggup teh da puguh aya surat tugas dah tugasna pandina keterangan
sejen pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah tak geni eta da bakal kaurus teh ieu dunya teh ku jelema anu niatna ibadah bener ai ngaran-ngaran ibadah teh anu pinuh ku perjuangan dina jero perjuangan aya pengorbanan dina jero pengorbanan aya ikhlas dina jero ikhlas aya karena anjeunna karena Allah tuh ku jalma nu ikhlas jeung ridho tah kitu ya jadi di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu dah keur naon aya kecap sobar sobar tawakal ai ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebuk kudu merungkut ai ngaran-ngaran sabar teh kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakirana bakal ngarugikeun kana diri beh dituna ka nagara jeung ka bangsa eta sobar teh eta sabar teh nya ngeureuyeun nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun memuncangan kumawi ayeuna dina raraga gubernur Sabalemur teh ieu teh sajabana tinggal dangukeun aspirasi ti para dewan teh Bapak Gubernur oge palai langsung aspirasi ti rakyat anu tos dara rugi ka abdi aspirasi di Pacamat Pakenyeng da tah Pacamat Pakenyeng merukan Pacamat Pakenyeng ngontrol ka itu ka dieu teh jalan awut-awutan pisan bener apaan saur Pak Gubernur oge usum hujan mah jangan ngarurugi maneh malah kaituna bakal mubadir innal mubadirina kanu ihwana sayatin jadi sasar geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan tadina lebah dieu sobarja oh jadi engke meureunnan di mana geus halodo meureun siap di dinya tah eta jadi manfaat da bertahap sagala rupa oge kudu ningali sikon bertahap naon tah sikon naon dolah sikon teh singkatan biraku teh apa seperti SMA sekolah SMU sekolah menengah atas SMA sekolah menengah atas oh eta teh model KB sikon singkatan model KUD gitu ta koperasi unit desa model KB oh eta mah aing oge nyaho ai sikon singkatan model bos naon bos bos oge pan aya anu ti pusat hijikeun jeung ti provinsi bantuan operasional sekolah bos teh ai sikon singkatan di kadek sak waing wina-wina teuing hirup teh singkatan tina naon sia teh congek singkatan tina naon ketawa satu situasi jeung kondisi tempat jeung kaayaan dah kudu disaluyukeun atuh ulah getas harupateun ulah ngulit bawang segala rupa oge kudu make aturan lepas tina aturan sapu oge pan paburincai lepas tina sabeungkeutan mah aduh pan sana gede heula we nya sikana rasa cenah panjang keneh moal balik hujan kieu mah da baseuh atuh ka alah itu agan wah lah agan abdi waktu ngiuhan beungeun agan ka dieu teh nya dunungan eta geuning agan semaha aturan rawuh agan nuhun bar ti abdi ge teu kantun juragan ageung terima doa wah juragan anu wah Semar Badranaya tugeuing aya naon ieu teh nun
Ieu mah nya dugi ka kalulimis aing terek boga hajat. Bade kagungan maksad Ieu. dulu kalau bade nyepita juragan Gatot Kaca manja Aing sia. pan baheula lagi atos atuh kagungan maksad naon nun bade ngadamel puskesmas eta bade ngawat mik jalan ka Kenyeng meureun Aing terek ngawinkeun si Arjuna mar. bade nikahkeun juragan Arjuna Ieu. lah terek nyate jeung teh wah nya tere ngagule kan oh beune domba nama ka bade Den Rohim minta ka bade rohim domba nama lamun camat Pakenyeng tong dipentaan domba karunya nah oke kan jauh nyokotna jalanna can halus ya bade nikahkeun juragan Arjuna Ieu. Ngan kieu ieu teh. doh Kulantaran anu ngalamar teh dua, ngalamar saha teh ngalamar si Mayang Arum, Subadra adina Kresna. bantrok teh rayina juragan Batara Kresna teh asin Dewi Subadra Ieu. Dilamar ku si Burisrawa adi beuteung na Baladewa. Baladewa teh pan lanceuk nu panggedena si Mayang Arum. Anu boga hak ngawalian. Tah nepi ka diayakeun saemara, dibikeun ka Arjuna kumaha, dibikeun ka Burisrawa kumaha. wah eta Jadi dinya si Kakang Batara teh mere pitunjuk, doh mere saemara pikeun jalan keluar diayakeun saemara eta jalan kaluarna hiji-hijina. leres Saha-saha anu bisa ngalaksanakeun kana pamentana Subadra eta nu bakal laksana kawin. naon paulu teh HP Lain, lain mio lain, atuh akang teh domba Garut lain. cicing atuh cicinjang marmut Hiji sia teh ieu. jauh-jauh atuh kalau teh banyak atuh ke marbot segala Pamentana teh nya eta doh menta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya, menta pangapit panganten wallah anu sarupa jeung panganten, menta bedil karantaka. Jadi aing teh tugas teh nyokot kareta emas kareta binarom ka waringin pitu kawaringin pitu doh eta tayi muning 100. Aing sanyaho di mana muning 100 tapi jalu wungkul, tapi sukuna bodas disametur ka handap. suku muning Ieu. dah Di mana aya muning sukuna bodas? aya oge di dieu mah namanya beungeutna dah kasahan sareng muningna teh acan tanukan nih da moal teh ka aing siapa goblok da moal teh ka ua atuh urusanana di desa engke saja Apa camat kayaknya. cing kakolot teh tong kitu teuing nah teu sieun doraka kitu si eta nya doraka ti korot mangke teh bakal dikeueum di neraka jahaho jahanam anam goblok di dieu teh lain jahaho jahanam Deui-deui hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas. wah eta nu bangga mah Di mana monyet bodas? Leme beungeutna bodas teh kasaha teh sing ka monyet ayo bapak molotot wae ka abdi ayo bapak monyet lain cong amek atuh dari monyet bapak mah oh ada hati nama lain waktu teh da ka aing teh hatena mah gawat hati Tak kitu mar. Doakeun aing. Sae mangga agaan bujang ingat ka purut marganing tanaga agan garapati ge kasyangakeun
Komo ayeuna ieu mah urusan pribadi sasatna. Urusan negara oge abdi teh nyiapkeun atanapi nyingkeurkeun baju leungeunkeun sakatuhu demi negara sareng bangsa sanajan pangkat abdi teh RT acan. Salah keluarga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kegiatan. Wah katenah. Mangga teh teuing kulan. Nilai-nilai juang dina dada abdi teh masih keneh. Ngagedur. Ya. Mangga kulan. Wah baha. Kitu komo ayeuna. Kadeudeuh pemerintah pusat Laras. boh tina bosna atuh cenah pemerintah provinsi Ya. sekolah-sekolah bade teu mayar ke SMA ka itu mah Ya, cantik. bagja pisan euy Can kesehatan. ta eta Mas tuh. pemerintah ngabogaan maksud mensejahterakan da eta Laras. oh atuh rek teh kitu kumaha Negara da anjeunna anu kudu ngaturna kantenan. ngan kadewe sing hati-hati aing geus soal duit mah sok peka Sensitif akan kadang. nya ka PHP-an duit mah kadang-kadang sok dikurangan lamun ka piam omong tanya sok dileuwihan Dileuwihan teh aya murukan teh. naon carana takwa sarupa akhir teh mah tadi sabab anu kaopatna teh nyaeta supaya ngahiji engke di yaumil akhir Nya sabeungur teh ngariung di ditu. di akhirat teh ngariung deui kitu oge mun bisa Mun bisa ngabayang di ditu Kang mah. jugane aya di akhirat aya dalang gitu Sarua aya. udah loba dalang nulis mana naon bayangkeun si malaikat ngapoyang di ditu Aduh, ya, aduh. Eta Alah, ampun. Nabi Ibrahim mere duit ke makanya si nenek teh keur diistrika di neraka mata karone yang boga pamajikan kasinan teh. kumaha pagawean di dunya si nen mah Dan nya tuh. dan jeung hitut si nen mah ngegeber Nah make ngageber. Nah make ngagemer. hitut si nen beda jeung hitut dalang Nah itu dalang kumaha? hitut dalang mah teu kadenge Teu kadenge kumaha? sabab dihijikeun jeung kesrek Oh benar. aya ngagelutkeun teh bari hitut teh Nyaho bauna ka tukang. lamun si nen mah Nah make ngabebreu. make ngegeber kitu Make ngageber. tapi hituteun terek jalan ka tukang kahalangan ku keneung Ku kena nya kapaksa saseleke ka hareup ada. tadi dinya mun aya umul-umul ka dupa Dirinya dakrit kehalangan. alah ampun mata ka hareup udah anu ka dupak Benar. Eta kadupak jas hujan. dongeng ti camat teh camat pake nyeng Bukan yang sautik yang suri itu. Udah ngewa akan makabi. Lain dudungan teker bingung wakil kadongeng juga. Aing teh bingung itu kira-kira dah hasil moal. Ih, agak. Ngeureuyeun nih keur sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan. Wah, Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia sanajan kana utekna ati uningan. Kelanan tong wakabu beledugan. Mak jeung bapak teh geus kolot. Saha nu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh. Apa dewek teh geus mihape ka sini tong nuturkeun aing. Da pugu dewek mah geus sakieu baru karena geus sakieu buktina. Tong milu sangsara kabeh geus ya. Balik itu. Kieu ye sabenerna mah naon? Diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran jeung dulur jauh silih tepungan anggang silih teang gering silubaran pae silih rasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga apa geus jadi kewajiban manusia tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cek kuring pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi kaki itu teh turunan ti saha tapi ulah kitu-kitu jeung da kakolot atengeuna kuring oge turun nanti bapak mak keprok di tukangan mak tinggal keprok kok dikitu kan bisa dikitukan
marukana teh ngadukung mah turun nanti bapak teh palai putri palai kagungan garwa ka putri raja ti nagara Sakarmume nya eta ka emak apa eta teh bapak emak teh putri raja nah bapak kasep digitukeun keprok mah tatangga sugan teh tengah gembrong keprok raya tetangga teh aya heuteun narabeun henteu dawa acara mulai euy kitu ai sugan terek dari makeun kolot digitukeun teh kalah malikeun tuturkeun sia tuturkeun deuleu aing ludeung teu dibaturan ku sia ge ini sia inet tuturkeun deuleu hayang dina jadi ka aing sia teh heuh minangka beda-beda teuing atuh tak kitu kuring mah dek kitu dek kieu ge hayang barang we aja nu jadi dulur hayang reurejeungan hayang nyaho gulutuk baturna kejebur caina we apan geus ngawangun loloreun ditungan di kuring teh kereta apina beureun akad teh gelas sia eta mun sok maksa kenting mana sering teh bodor ulah ya muni keukeuh deug si eta tak kitu sabenerna mah ai bieu naon kacebrek we keur bapak SSS nu rek ditepungan ulah bisi pajarkeun bere main lain dek minta restu kadar eta itu piraku meureunnan teu merekelan minta restu kadang eta yeah. bere duitnya ditarima we minta restu kadar eta barang bere atuh mah nya teu ditarima lain teh rezeki cece Pak hiji sidik mah barang lol oge geus nyampak tadi na meja teh naon taplak kitu ceuk eung ge tak kitu we ka ngan ulah lepas teuing eta pikiran bang berangkeun saja jalan cing percaya we kana murah asih pangeran urang aya kahayang sakieu asa kayang tangtu parang Allah mah bujang hinga menta sakitu urang apan maha dina sagalana ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina apan teu ngedekol-dekol acan cekap kukun payakun teu geuning apa tapi heuh moal seun apa geuning kana kun payakun apa aing teh guru aing teh Kang Tetep jeung Ustad Tete Kang Aen we bae dienakeun Ustad Empud anu geus mulak genep geus kolot diajar musikna kadang ulir pendre barang nuju raos impawat cana di satengahing marga ieu patih utusan ti nagara Giriretna nyaeta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandakamurkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasina Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halum mampat di satengahing geganda we awas pada nerakaton awas pada nerakaton pada tumarangan pada tumarangan awas pada nerakaton pada tumarangan wontening gegana wiyati wontening gegana ya
dihanap aya jelema tanyakeun keur pahulung-hulung itu. Nah eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hai, Sampurasun. Saha? Cing ganggerong teh kumaha mun peupeus. Ya ganggerong aing. Di mana? Supaya kadengeun deh di kula warga di lembur. Yen aing teh cocorowokan di lembur batu teh keur maraban manehna. Saha? Di mana? Ya kaula ye. Naon? Itu aya penggawa gini gitu loh. Nya kada cing hati-hati ah. Perihun dulungan orang. Jokowi wasiri deh, merenung meh urangnya, nempor regad anu sakil. Kokoroi, namanya nama boleh lagi. Aduh, ampun, mesti. Dia murah, aing mah, aduh kia. Paleng-peng gitu. Sabar, hati. Gusti eta rupaan. Punten punten. Sawi. Sawi, sawi. Aduh ampun. Sadar narimakeun Punten ya. Hai. Asopono, asopangan, Cimuncang dijauhkan dijauhkan Papa Eswado Budi
ku kakarawe nempo bentuk jalma model kieu. Paina dugi ka bebeureuh teu kan. Hapunten deh Bang ya. Sawios mangga apan ngahibur batur teh urang teh sarua jeung ibadah keun atuh bentuk kieu ge hitung-hitung ngahibur we Nya. cara bobotoh ti majalaya anu penek teh geuning Saha teh nek tadi. mun itu turulungan geuning di teh mah lapang doma teh geuning juga kawas puyuh Nya nita idit ka doma teh bari Depok. da eta teh kijing nya teh atawa cangkang hermis gitu geus ngago goreng batur teh Hei. Saha ngaran? Ngaran saha? gimana cuy naon ieu hate kabedol we kumanehna deui Eta ditanya ngaran hate. nyan tewe kumanehna ulah Pasti. di mana atuh nyai akang ge teh ni teu karasa nepi ka ayeuna teh dek teh geus saminggu teu dahar Alah. Kuat. leuheung eta teu leuleus-leuleus nyaeta kitu atuh dola euy Hari ke bulan puasa mah bocor. Nah itu ditanya teh ngalamun teh naon? apunten ieu teh nuju Lang-lang ling. lang ling pulan nuju satengah teu eling Wih, kubaran atuh. Dahlah mau ngomong ge ah paling atuh kuring lah nu gering mah cicing kanya nya pake bayangkeun kanya Bayangkeun. ai sakira rek cager mah kana pikiran pake bayangkeun Bayang nu geulis. rurupaanana lain resep kana punuk nu geulis pisan resepna ge Bayangkeun punduk sinen. Bagja. Ai anjeun teh naonana anu tukang? abdi Iya, kuring teh adina adina itu. sumuhun Nah, mun itu teu sarupa. nya moal sarupa da beda Hanya tak itu. ai ieu mah baheula waktu disiramkeunana teh nyaeta ka jejak muning nya ari abdi waktu dinyiram ku abdi mah pun biang teh resep kana rebab Jangkung lenyang. ini jauh teh ngomong si eta Teuing jeung eta teh. iya tapi rada nyari bima cacing Ngaran maneh saha? ai ngaran abdi mah dawala Dawala. baheula Mamang Amir di Cibodas apa nepi ka dawala teh pan teh dagang walu laladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun di ladang walu nya Ngaran teh Dawala. Ari eta lanceuk anjeun. tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga naon Saha? naon ieu hanya teuing kuring oge Saha ngaranna? ngaranna teh Astra Jingga Woi. iya Tobat. kunaon Teu. penyakit jantung ya jelema teh naon dari kudu teh ka deuleuh naon teh nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe Teu kadeuleuh teu kadenge teu karah. Ngaranna teh saha teh si nu jelas. Astra Jingga Astra Jingga. sumuhun Nah sangaran gitu. Dasinya teh anak kaula, anak nu jadi adi, anak raja. Alo suan meureun. Suan. Cenah mah panggihna impian teh kasep. Lir dewa nu mungsur ti kahyangan. Tapi no ari ieu. Jeung nutu ge kasep kena coet.
nepi ka eueuh araheun ieu patawong-tawongna terlebah dieu ya atawa sangaran meureun Pinang. di mana Ulah anjeun di mana abdi teh ti Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong taeta teh kareh ka Banasapon ku Nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di Nagara Amarta teh Prabu Yudhistira. Ainu jadi kepala daerah di Madukara Raden Permadi. Den Mardi. Uni nggak Madukara teu di Cianjur teh kakidu kasukan negara ka ituna nya Taroskeun we dadang. tati suka negara teh ka kanan ka ituna teh kadopanak taroskeun dadang cobek kai maksud kaula jeung dadang cobek naon oh bisa ya maksud oh bawa patul-patulin oh bisa ya pangabutuh we nya Dadang cobek mah taroskeun Itu. Gumina Magaling di mana? taroskeun ya bumi Magaling ya bilih bade nyimpang heula mari Sukanagara dinya kapan aya kan Mang Holid bilih bade unyak anyuk mah belum ieu goreng tahu ya di Kampung Tumaritis semut deka mana biasa we apluk-aplukan ukulan iya nuturkeun indung suku abdi teh nah maksudna bade ngalalana ieu nuturkeun dulur tah ieu teh pun dulur teh gering gering naon hayang kawin hayang kawin cing hayang kawin teh ka saha kawewe dari ieu teh lalaki heueuh eta awewe nepi ka hayangna teh nyeta eta naon teu eta we teu pantes Itu etis dicaritakeun adalah. teu etis dicaritakeun oge saolah-olah ieu teh piit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiung malengpeng pakel kumuning kitu da kitu abdi teh sini hirup di rumah saya piit ngeuneup-ngeuneup nu teu tua-tua dosa ai taeun nyari saya teh masa kumaha-kumaha oge Ngajul bulan puasa dan nya eta awewe na urang mana rumawi duka urang mana-mana nama ngan anu jelas ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja putri raja sautik-sautik nyambung tapi ini rupa ieu teh jayana teh saha awewe anu dipika hayangna anu dipi kapalaina teh sateangan teh Virginia Virgining sih hah Virgining sih hah Virgining sih ini gete kana ceuli aing ngaranna teh Virgining si woi ya rawa satu jelema mun suka teh ngagabruk borok wae nek dikitukeun tah lamun enggak gabruk ka dieu mah da dikitukeun oge moal teh ka ditu karunya ka si ieu kunaon ai salira aduh tobat ngaranna teh Virgining sih aduh Allah. ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu Putri Raja di mana panggih ai panggihna teh teu pira dina ngimpi oh itu Bakat suara dina ngimpi samuhun malam naon. cing malam naon harita teh malam naon malam libur malam naon malam Jumat hah malam Jumat malam Jumat oh itu woi ai sia kunaon ke karepesan
sekarang itu jelema ngagebeg wae sarua pisan ieu panggihna di mana cing di mana panggihna di rel salah lain di taman mulu di taman woi itu geus bandel deui taman mini aduh kieu atuh nama cicing dua ulah ai kaula teh ua nawir gining sih sabenerna sakulan ua nawir gining sih lu teh wah ini teh cicing kawas-kawas cing sadar cicing wah dulu teuing waduh nuhun wah uken ai wah uken mina teuing atuh ngambak cu ilis kaula teh boga adi jadi raja kakasihna teh Prabu Kanda Kamurgan ari kaula teh lansukna jadi pati ai raja kaula teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih nyaeta hayang kawin ka Asdajingga alhamdulillah Gusti nuhun pucuk nih teh kawin aing cicing montong haripet ku teu teureun dola teu sangka sia bakal papanggih jeung si teteh teteh aing teh dola cita-cita tiba heula bulan madu teh aing hayang di kebun suuk jeung eteh kitu ye nuhun sarua malam Jumaah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi sae ai dina impian mah kasep cenah panggih di kieu kaula goreng patut boa-boa ieu jelema teh pokona mah kieu we mah wayahna eta Asdajingga lanceuk ajeun dawala dek dibawa ku kaula ka nagara kaula nuhun cicing aing dari dirapalan cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing tiasa sakedap ka itu naon sakedap ka itu abdi rek badami heula sok aing si laing bet ngahambat dawala dek teh hayang geura tepung jeung aceukna jeung aceuk sia jeung si ayang hayang panggih buru-buru panggih si ayang aing teh teteh si laing ulah sok kitu nah sia bet ngahalang-halang wae lain ngahalang-halang wiri-wiri urang hayang kawin itu jo maksud kitu cenah awewena ge aya di kuring teteh heula urang sabenerna mah tadi jadi nuturkeun caritaan henteu ujug-ujug ngabajakeun eta ai kitu bisi culik bisa butuhkeun parepeh itu pake wiwaha sagala rupa oge kumaha lamun urang dibawa ka itu teh darawa dijeun parepeh ayang dipake cocok hong gitu ulah kaburu ku asih tadi dia urang make wiwaha teh ulah getah sarupateun ulah hayang ngarawuh ku siku tenang kudu boga saku dua oge aing geus sanajan opat oge kararosong sanaya nu geusieun kalem we atuh urang hayang kawin tadi nyaritakeun bari jeung awewena eta manehna teh meuneun persis abeh dipercaya ku urang ulah sok kitu ieu dunungan urang teh eueuh ayeuna teh usum culik Juragan Arjuna teh teu aya ayeuna teh kapan nu mah takdir lebah dieu ulahkeun keun kumaha kuring tapi nya heueuh eta ieu mah jo rek gabrug we kan kumaha kuring we cicing kumaha kuring hey come here kemon geus budami parantos ular kumaha hasil tina musyawarah sidang paripurna anu dipingpin ku ketua umum dawala alhamdulillah ieu di bawahan teh wakil-wakil urang teh henteu silih teungeul henteu silih tuar teu silih carekan teu silih suntrung da ieu mah wakil-wakil urangna geus prop
tah abdi teh ti komisi anu 50%. Wah, tiasa pun lanceuk dibawa asta jingga asal kuring milu. wah atuh lila sama bi terek make jalan luhur asta juga terek di bawah kawang-awang. Tuh berarti rek dibebetkeun. Tetapkeun kana lu. Tapi nya dan dibebetkeun di ditu. Moal teh dibobotkeun dina bendungan. Masihna cara juragan hoan mawa tumpak kapal ge ku kurilingan. Jeung dewek ongkoh di lemah jantung dibawa ka luhur membunga. Wah, entong kang jaba ku kulinciran dina punuk di pade. Jeung dewek kana tarang aya ku kulinciran. Teu meunang ada Cenah bejana mah ulah mentas laut. jeung teu meunang ada harladan. Nya heueuh anu ku kulinciran dina tu tarang mah ulah mentas laut. Nah, Da ti karebek atuh. lamun naik. Jadi kudu make kapal. Tawakan parahu. Heueuh nya heueuh. Jeung eta si Akang teh aya bisul dina bujur paur. Bisa dibawa tapi maneh milu. Abdi milu. Kahiji, Kadua napek pun lanceuk bawa elehkeun heula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa. beuki dieu aing beuki percaya. Wah, Di lemur mah aing teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot nges budak era deungeun mika deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea nganu harti ieu bener asta jingga teh. keur nyaman. Keur nyamar jingana. Bener. Ya, sok. Tega pati janji di mana anjeun eleh asta jingga rek dibawa ku kaula. Kitu. Kuring milu. Tuturkeun teh handap. Oh, ini jangan ada lagi bola aing cenah. Kitu kuring. Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok jadikeun aing. Yakin dina kawani nu ge nepi ka teu geumpeur gitu. Tah. Hirup teu neut paeh teu hoos kuring ngepek wae. Ting dibacaan kudu diganggayong pokona mah da ieu mah kaputusan si dawala ieu mah ulah teu ngahormat teuing ge. Banyak kudu atuh nya ge adi. Ngan didinya lamun dek niat bener kuring dek dikawinkeun pasti muring kuring kabawa dek dibake jalan kumaha oge. Bener? Ya. Punten ieu piuaeun. Awas ya. Ade pan. Wait, don't. Quit. Wait. Wait. Quit. Tak anu diiklankeun tadi teh. Oh, ngan tadi Oh, eta jelemana. eta si ku sakila abus kana iga burung. Quit. Wait. Hey, Wait. Eta nepi ka kitu di khayal aing diharap. kayak di ledok Ya, mot. barokana. Woi. Quit. Quit. Wes. Quit. Aya kitu jeblag deui lah. Hah? Nya gitu. Aja da pugu ngeunah nyeret kadi dibawa kadi ngenyang ka itu dilesotkeun ku aing nepi ka kitu. Padahal ku tanaga manehna kenehnya. Padahal ku tanaga manehna keneh teh. Tah kitu deuleu timbangan deuleu eta lah. Make tanaga lawahan gitu. Wa anen teh. Jurus wa anen. Pan wa anen aya jurus kitu tah. Naon eta teh bieu Kang? Kumaha dewek atuh. Kasiri dina usik. Hebat ieu jelema.
nganu harti bener ieu asta jiga tapi meureun keur nyamur padahal nya buah dewa mun itu tapi karikat gitu dina usik lagi gini rikat pisan dina usik di bawah kitu teh apa weh jalan-jalan aing kumaha carana ieu hei dulur-dulur kula henge anu geus janji dek marangan di mana aya karapet baka mantuan abdi datang jadi cuma bang jadi guji asa tahun aya dah diuk lanan calokan dulu mana my friend and my brother everybody come here come on macam cai kacau. Ini. Ya, ciri ini wah cai boleh diuk.
Wasamya pada Prapta Genera pada ingkang Prapta merbayak sawontening alas warna wasana atau kita mohon sadayana jisima abdi nampi panyaurti selera panjenengan mangga aya naon tansah diajeng-ajeng ku kituna jisima abdi sadayana tangtos bade ngalaksanakeun karupaya pancen pancen di selera panjenengan moga-moga gara syaur ganti aja kene supados kahartos ieu mah hari mana tara digoongkeun ngalagu teh eta teh naon goong dibawa tara ditabeuh aya naon di lagu teh aduh aya naon ieu ye pangna ku kalau dikumpulkan di dalam dia kaulah teh menang kabagja disagirin kabagjaan kabingung nah bingung nap tah mana jalmina goblok syah ditungkup ai kabagjaan teh dumeh nu diteangan anu ngaran Asta Jingga teh panggih aduh geuningan tos penak anu ngaran Asikin Asta Jingga ayeuna aing ngomong teh aing bersalah atuh eta ku galap wae aduh da Asikin mah eta mah popotonganana Ma Ageng ya almarhum urang mana eta teh upami telepat mah nya eta ti ditu tukang ngadangding di daerah Bogor poho ya aya anu jadi bingungna teh cek si Nyai mah kasep tapi ibu goreng patut atuh dengan eta mah sangaran panginten tong digu sangaran tapi maksud mah sarua da sadayana oge Jawi mah maksud anu sangsara mah pada hayang beunghar ngomong tetong tarik teuing dagang gerong teh awet-awet nah maka jadi awet-awet aing mah da sakieu buktina genggerong abdi data mah genggerong abdi entong make jeung pipilun kana urusan baterai batur tadi bari wayana ulah aing nepi ka dipaehan mah ngan ieu panglumpuhkeun we supaya manehna bisa lumpuh leuleus kayak geus leuleus di bawah ku haula atuh panginten lamun dibantun mah di sanak mah ku salira mah kamu nang gubernur raja ya sia ka raja teh nyebut bebenur engke lamun eta jelema goreng patut dibawa urang salira mah kamu nang bebenur raja oh bebenur suganya bebenur tapi ieu lamun si Nyai teu bogoheun gampang urang balikeun deui we urang bari duit we ya eta mah kumaha kaputusan salira panjenengan atuh ampun eta ngomong ai parantos ka itu bareng dipuji-puji urang sadayana ai sakira-kirana goreng diaduna mah urang puncit we
sakit tuh wayang tewak ku sana. Wayang aku ku sana euy. Teu ngagugu di kitu wae. Ayo deh. Caeta jenengan nu hayang kapake sorangan jeung kitu. Sora pang tarikna tapi gawe pang lenona. Nyata dina lebah dieu urang sararea ulah nepi ka timbul kecurigaan urang teh nepi ka ulah disebut pahlawan kaburangan. Anu penting mah urang mah luyu jeung perintah luyu jeung kewajiban ayo penting sararea ini sararea kitu tah. Nah itu. Goblok. Ari teh ngarariung tapi teu kadenge naon ieu teh. Aya anu ngaran Astrajinga. Sabaraha ngaosna? Naon? Abdi gaduh pisidina mah. Anu lah nu porno. Aduh, tobat. Astrajinga calon panganten geus aya. Kulini di leresan mana? Aya gempa. Sabaraha urang nu maotna? Tobat. Oh kantenan kadah peser obat beli anu teh damang. Jauh mah dina jan hawaraw. Aya seueur anu mararawat patong sisirian beli kasinggung. Pokoknya orang tewak ke jelema itu nuduhan. Hah? Orang tewak. Wah, ulah ayeuna ka sawah mah. Engke we. Datang terus abdi oge beureun ai macul mah tiasa abdi oge. Bawa. Aya kene paculeun. Ampun ieu si bolotnya. Urang cangkalak. Bakal dibagi duit sabaraha ewang cenah. Tuh nya ai kana duit mah goblok sia. Teu budeg ai ku duit. Ayo. Nyaan ieu. Urang bakal dialan nyawa dipetik pati teh tuh lamun kurang-kurang nu bijaksana geuning buktina mah mawa balad-balad. Nganung harti urang teh heueuh dek dipaehan. Ya, sia. Dek dibikeun anu ngaran Astrajinga. Hope kuring bawa lain dek dikumaha teh lanceuk kuring Astrajinga teh. Anu sabenerna kanya. Raja uing teh boga awewe geulis. Ngaranna Wirgining sih. Tapi heueuh. Wah, buah di kolingan. Amun di kolingan we. Di kolingan. Moal kapercaya aing mah. Bodoh sia teh dek dikawinkeun. Dek dikieukeun tah. Naon heuh dipeureupkeun dihijikeun maksud teh. Ulah jorang sia. Nu manehna nu jorang mah. Moal pek kuring elekeun heula. Woi, bisa yo. Woi. Musik sia. Wait. Wait, yo. Di kamana sia? Di kamana sia? Di kamana? Di kaya acan. Goblok sia. Ngege kai goy. Ngege kai goy. Yo ya sakit. Ngegeler. Si kain ngege udah ngajago kain ngedeluk anjing. Kejung macam belum itu. Kawannya biu. Jadi kena goblok sih. Goblok juga di lain musuh. Aduh, lamun bebaturan dituluykeun. Wasapnya, ya, orang gelos ya,
Orang tuh nyekek, siapa nyekek? Ya. Alah. Woi, tahap ketusuk. Jeung gara yaman kanu hanap sia. Eta turunan hoan teh kitu. Ndong mah kejengki ieu. Wait. Hui. Alah anjir. Lingas. Woi, cepat sakit aya. Ampun aing euy. What up? Hari deket mah beunang da. Jak sakit. Aduh, mending ngeper gitu nya euy. Woi, sakit dia. What the sakit. What the sakit. What up ya? Tobat. Halus ya iya. Heeh. Yang dipuji maksudnya euy. What up ya? Saya pisan. What up the subject matter? Kira-kira na acting wing halus. Kulantaran wing dipuji, mau dituluykeun. Cing salamet doakeun. Amin. Ampun aing. Aduh, Emang Tanjung, sisi gunung. Aduh, para runung di sisi gunung. Aduh, alah nasib nepi kaki urangnya sarere aduh. Jangan rezeki urang nepi kaki dulu. Tah sing jadi contoh. Culemur sorangan giwe aing ge. Kira kowe teh nyaah atuh. Mela anu di imah nepi ka kieu heuh nu di imah. Berat cuy. Sia. Uluh pinter ngejatna euy. Wajah abeun. Iya. Wes. Iya. Woi. Hayangnya hoe. Kepang langsung. Hah? Dialung kencing ka mana tah? Lepas berat teuing. Gagal. Nanasiban nepi kaki aing.
Diri. Pilihan tidak gunung. Rusis cacing. Mainan jatah tersangka sarbuk yang hebat. Luar biasa. Cantik panji sidik alun-alun dicatar dapuranana pangukikeun sanga maklum pajanu ngedajambar ampurana. Salah sok jadi tukenan nu matek mah ulah kagapan badan moya hargaan mun urang teu cecejeran mun urang mah teu cecejeran mulara di pawanangan kadang jadi pasangan. Musik. Didi nyawe heula. Huyuh wae. Mata ulah ngajago dok. Oh ya. Eta ku teneungna. Ari maneh apruk-aprukan ieu teh mawa misi teu ti nagara. Aya soal misi-pisi ka nagara mah kuring mah moal leupas sabab eta mah saban detik, saban menit, saban kicep, saban angse bongan kuring hirup ngabdi ka nagara jeung ka bangsa, lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung. Lahir kaulaning Gusti. Lahir kaulaning Gusti ti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RT jeung RW eta turuteun kuring. Sabab kuring mah apa yen ati Allah wa ati Rasul wal ulil amri minkum. Taat ka pangeran ka rasulna jeung ka pamarentahna. Moal maju di negara mun geus patongong-tongong antara umaroh jeung ulama, Eta geus antara pamimpin jeung rakyatna. Di mana pamimpin geus ngalimed, alim ulama geus gaya bed nu beunghar geus kararumed, nu miskin geus cecermed, tadi dinya geus aya di ambang pintu karuksakan negara. Tuning. pintu kehancuran. Nyaan. Tuliskeun terlebih teh. Paingan teneungnya. Gitu nya da kuring mah tuh da sanajan nya ge raja kerajaan di kuring tetapi kaudaulatan mah aya di tangan rakyat teu sakawenang-wenang kuring mah milih pamimpin teh turut karena sunah rasul jeung ka pangeran batin kaulaning Maha Agung teh teu aya deui semaheun angin Allah ceuk pangeran nu iman mun ceuk basa Arabna umur ya ayyuhalladzina amanu tuh hei jalma-jalma nu iman poma maneh ulah naon milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh jadi pamimpin sakira eta jelema masih keneh kupur tuh naon sabab nu kupur lain mata kadatangkeun kabagjaan dunia akhirat, lain mata kadatangkeun kamajuan negara, malah milih nu kupur mah bakal ngundang malapetaka. Oh gini eta yep. Jadi kuring mau milih anu saya jan ieu we di lemur sorangan putra daerah kedah asli kuring mah sabab naon mau aya deui anu bakal bisa apa kana tapak meri dina leuwih lintang ti merina tuh manukna kuduna mah sabab apa kana seluk beluk nya karena adat istiadat basana istiadatna geus apal hartina teteh diterima ku masyarakat nu kitu teh matak moal silo kuring mah halus iya wait hai wait
Woi ya waduh hampuran ulah woi ya woi ya alah sok hayang nyaho aduh lesot lah woi ya hayang nyaho karasa walala aduh sing salamet Dora sudah wala dialungkeun firna stiker sayang tumampara asta jingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngerelek temut di bumi alam iya itu kelepasannya mana bilung teh pas di karena urat badina di dieu yeuh aya kene kebewirna ngabodor teh bujur tapi itu bau aing gini itu karasa aduh wayahna we wala kaulah percaya kana maha kawasa lamun maneh jelema bener moal nepi ka parah-parah teuing cilakana ieu da ini bawa duanana kaulah teh ridu wah ridu jeung beurang nyai anu geulis wir geuning si cepot aing teh nya dek kawinkeun maneh asa awewe we bogoheun ngan ieu pasti raja bakal amok ieu cenah mureda kasep tapi ieu datang ka itu aduh nah rang kedut demak uluhu demek aduh caludi can bau kelek deh jeung teu apal anu belah mana beungeut ai teh dek dibawa we ku haula duduh teuing nyai anu geulis anak gua ieu ngan omat teh ulah dinya nyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu beuneu dumeh sangaran hup wih leutik tapi berat ieu jelema teh apa what